Wal maqalah tu jeung ari maqalah asali satu anu katilu tina 30 maqalah mau itu. Etaan Abi Bakrin diriwayatkeun tampi ti Abu Bakar As-Siddiq anu banget jujurna anu banget ngabenerkeun ka Kangjeng Nabi radhiyallahu anhu radhiya muga mikarido sa Allah Gusti Allah anu ka Abu Bakar. Abu Bakar teh nami aslina Abdullah bin Abi Quhafah. Bapana teh Abi Quhafah. Alam kunyah ngaran asli bapa nama Utsman. Abdullah bin Abi Quhafah. Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taib bin Murrah bin Ka'ab. Tepangna sareng Murrah. Sareng Kangjeng Nabi teh di akina nya Murrah bin Ka'ab. Masih suku Quraisy kan. Man dakhalal qabra. Tegasna kalam man dakhalal qabra. Diriwayatkeun ti Abu Bakar. Naon lah tu tong tegasna. Naon man dakhalal qabra. Kalam man dakhalal qabra. Man ari sawe jalma eta dakhala lamun asup sa man al qabra kana kuburan. Bila zadin kalawan tanpa bekal. Ai tegasna minal amali tina amal as-shalih anu saleh. Anu pantes disebut amal. Amal saleh teh kan as-shalih teh anu pantes anu patut. Amal anu pantes disebut amal teh kumaha? Disebut amal saleh teh. Kan saleh teh anu patut. La yasluhu anu teu patut mau sarta huruf naon dalil ismi wal haruma la yasluhu ma'hu dalil ismi wala dalil fi'li anu teu pantes anu teu patutnya. Ta amal saleh secara bahasa gitu, amal anu pantes disebut amal. Ta amal anu pantes disebut amal teh nya amal anu akur jeung ketentuan agama. Karek disebut amal saleh. Ari amal teh akur jeung ketentuan agama mah teu disebut amal saleh. Da jalma anu asup kuburan diasupkeun ku batur ya. Nah, jalma anu diasupkeun ku kuburnya maksudna teh maot kitu nya lah. Jalma anu maot tanpa mawa bekal amal saleh anu bener-bener patut disebut amal. Pakaan nama maka kaya sanya-nyana rokiba numpak si jalma al-bahro kana lautan bila sapinatin kalawan tanpa parahu. Urang rek naon teh ngojaynya numpak lautan tanpa parahu. Nya urang ka lautan tanpa make parahu bakal titilu. Payagroku maka titeulem saman warkon kalawan teuleum la khalas anu teu aya salamat eta maujud lau pikeun siman illa biman angin kalawan jalma yungkidu anu nyalamatkeun sama biman nya kasih man anu awal. Itu make parahu katambah itu mau amal saleh. Eta teh ibarat urang ulin ka laut teu moal parahu bakal titeuleum. Berejeung moal bisa teu bisa ngojay deh nya. Di tengah lautan. Ari di pasisian mah urang bisa ngojay. Di tengah-tengah moal bisa ngojay. Sakumaha urang ahli perenang oge, ari di tengah-tengah mah di lautan, nepi ka mana kuat nepi ka mana ngojay. Can meureun lamun amprok jeung hiu Armageddon. Kumaha? Da urang bisa salam teh lamun aya anu nulungan tim SARS. Da tim SARS teh saha? Di antaranya ulama. Da ulama lamun rek asup ka surga teh Gusti Allah, sok asup ka surga jeung heg tulungan jalma anu sakersa maneh. Di antaranya termasuk doa indung bapa, doa ti dulur-dulur eta teh bisa nyapaatan jeung urang di alam kubur teh. Kama qala seperti yang ngadawuh Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma henteu al mayyitu ari mayyit. Fi qabrihi dina kuburan si mayit eta illa kal goriki angin seperti jalma anu titeuleum. Di dinya aya taan teu al mutagawwisi
atau Al-Mughawisi. Al-Mughawisi. Kurang mongge Al-Mughawisi. Dina sapali riwayat lima Al-Mutaghawisi. Amun ningali dina Ihya kitab Ihya. Al-Mutaghawisi. Nya harita ti romo lagi Al-Mughawisi. Anu menta tulung. Ayat talibi tegasna anu menta lian yugosa kana yen ditulungan saha gorib. Mayit di alam kubur teh, di alam kuburna teu beda cenah ibarat jalma anu titeuleum menta tulung hayang aya anu ngangkat, hayang ngajait, hayang anu nyalametkeun. Dina hadis dina Ihya mah aya tambahan deui yantadiru da'watan talhaquhu. Ada guan doa anu tepi ka manehna min abin ti bapana au umin atawa ti indungna au akhin atawa ti dulurna au sodikin atawa ti baturna babaturan hayang didoakeun. Mantak urang mah nya alhamdulillah tiap salat teh istighfar lain ngan saukur li tapi wali daya tambahan deui wali masyayikhina wal ikhwanna wah gitu kabeh ini ngabantu karunya malah dibid'ah-bid'ahkeun. Ya Allah. Pan bubuh dina hadis kayak gitu. Ngadaguan doa ti dulu-duluna ti indung bapakna. Nya ayeuna teu percaya silakan ke rasakeun we engke lamun ge. Lamun di alam kubur. Da kitu embung ngadenge, embung ngagugu kana keterangan engke we alaman kusarangan. Lamun daek ngagugu kana keterangan mah persiapan di ayeuna. Urang ayeuna lamun sering ngadoakeun ka batur keur hirup keneh, urang engke lamun keur maot teh bakal loba nu ngadoakeun. Eta memang luar biasa nanya. Keterusan hadis teh wa inna hadiyatal ahya ilal amwat al istighfaru lahum. Sanyana hadiah jalma anu harirup jeung nu maot mah nya memang metakeun istighfar di antara hadiah teh. Nya hadiah, mere bingkisan urang gift. Ka nu maot teh nya istighfar mah metakeun hampura. Seueur caritana jalma anu keur disiksa tapi di jeda heula siksaanna kusabab menang doa ti anakna, kusabab anakna keur ngaji, kusabab anakna keur maca Quran. Sanajan urang teh Allahumma ausil teh kitu. Asal di awalna urang teh pas nyieun teh maca bismillah heula minimalna mun maca bismillah. Bahkan saurina hadis mah lamun urang rek nyieun budak baca bismillah heula minimalna. Maka nanti setiap napas lamun tina hubungan eta teh ditakdirkeun jadi budak ku Gusti Allah teh, maka setiap ngapan eta budak teh dihitung kalusan. Nepi ka anak incuna, nepi ka poe kiamat. Penting mumpung sama kawinnya kudu apal tah. Minimal bismillah heula. Karituna Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Tuluy mun bisa mah urang teh salat sunat heula. Bersih heula gitu. Bersih hati, bersih zahir batin. Awewe sabuat urang wiridan kan sanggeus salat sunat teh urang teh dianjurkeun maca surat-surat pilihan. Sabuat urang maca surat awewe ditadangdan. Dijelaskeun dina Quratul Uyun. Geus ngaji can. Nya loba terjemahan lah buka tinggal dibuka. Atau baca we langsung Quratul Uyun. Kalau sagala ngandarkeun terjemah. Bisa. Nah, eta penting teh saur Abu Bakar tuh ieu mah kalau sahabat. Ya, mulai karena kalau sahabat. Tadi manu dua tah. Dawuhan Kangjeng Nabi. Tuluy aya nu katiluna ka makalah nu katilu ieu mah dawuhan sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar teh ya wah luar biasa lah. Can pernah minum khamr selama masa jahiliyah. Kan Sayyidina Abu Bakar teh lahir teh 2 tahun santos Kanjeng Nabi lahir. Nabi Sayyidina Abu Bakar. Jam sabaraha? Masih kuat kan ya teh? Iya.
Ya minimal lebih ke 7 7 hebatnya.